Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui kangge sadaya siswa anu kusim kuring di PKRS. Dina danget ieu urang tiasa penak deui dina pangajaran basa Sunda. Materi anu baris didugikeun dina dinten ayeuna nyaeta fiksi mini. Anapun tujuan pangajaran dina dinten ayeuna nyaeta ngabandingkeun carpon anu sapoacana kampus didugikeun sareng fiksi mini. Sapoacana urang mikawan heula nu kumaha aya fikmin atanapi fiksi mini basa Sunda. Urang parantos diajar ngeunaan carpon. Ku ayana kamakaran teknologi internet kiwari carpon teh henteu dimuat dina koran, majalah atawa dibukukeun. Carpon loba dimuat dina weblog atawa website. Urang ge bisa maca sacara online. Karya sastra anu dimuat dina internet teh sok disebut oge cyber sastra. Dina kamakaran cyber sastra Sunda kiwari aya sastra anu enggal anu disebut fiksi mini basa Sunda anu sok disebut oge fikmin. Pangarang dina fikmin sok disebut oge fikminer. Fikmin nyaeta fiksi mini lahir ku ayana Facebook. Dina grup Facebook didamel grup anu namina fiksi mini basa Sunda mimiti dijieun dina kaping 16 September 2011. Ditaratas ku Nasaruddin Ehar minangka wartawan jeung sastrawan Sunda. Anggotana dina grup fiksi mini basa Sunda teh duwikeun ka ribuana timimiti akademisi, mahasiswa, ustad, guru, siswa, dosen, wartawan, nepikeun ka masyarakat biasa. Anu tadina ukur dina Facebook, kiwari fikmin ge aya anu dimuat dina koran jeung majalah. Malah fikmin ge aya anu dibukukeun, boh karya mandiri, boh karya babarengan. Buku antologi fikmin karya mandiri diantarana aya Lalakon Awon di Studio Titik 2 dina tahun 2001 karya Godi Suwarna, Noel Bulan ku Asiwung di Green Smart Publishing dina tahun 2012 jeung Kalakai Pustaka Jaya tahun 2013 karangan Denny Riyadi. Daya kasaleunakeun dina tahun 2015 karya Nazaruddin Ashar jeung Hom Pimpah dina tahun 2016 karya Hadi AKS. Anapun buku antologi fikmin karya babarengan nyaeta Serat Sapamidangan antologi fiksi mini basa Sunda kenging disarbut Jabar dina tahun 2016. Leusina aya 100 fikmin karya 100 pangarang. Dina 100 pangarang teh aya pangarang anu geus sohor kayaning Godi Suwarna, Tatang Sumarsono, Hadi AKS, Usep Romli, Dadan Sustisna, Darpan Nerudin Ehar, jeung Imas Rohilah. Aya oge pangarang ngora saperti Lugina, Ari Andriansyah, Toni Lesmana, jeung Arom Hidayat. Di dieu aya ciri-ciri tina fiksi mini. Fiksi mini panjangna di watesanan minimal 50 pecak
maksimal 150 kecap. Sedangkan carpon bisa lebih panjang deui tibatan fiksi mini. Kungsi harita aya istilah carpon mini Sunda, tapi henteu lana. Tapi mun milik desina fiksi mini teh dibanda adegan anu sarua sareng carpon. Fiksi mini kaasup karya sastra wangun prosa. Ajeng imajinasi jeung renjang dina ending carita kudu ngasongkeun daya tafsir kana maca. Kulantaran kitu aya sawatara fikmin anu ngasupkeun simbol jeung sloka pikeun guareun anu maca. Bisa jadi eta fikmin teh teu kahati ku dibaca sabalikan, kudu sababaraha balikan. Eusi caritana kudulana henteu laas ku sakali maca. Dibaca sababaraha kali oge, fiksi mini mah angger dikaresepeun. Anu pamungkas kudu mibanda 4 dimensi. Anu kahiji basa katut kecapan anu digunakeunana. Fikminer kudu pariga dina nulih kecapan. Kitu deui dina teknik nulis kudu nulad kana ejahan anu baku. Kadua, jejer atawa tema anu diangkat dina carita, fikminer kudu bisa ngasongkeun jejer atawa tema anu nyengceling, anu bisa jadi can ditulis ku fikminer sejen. Anu katilu, tokoh nu mibanda karakter anu kuat. Najan fikmin teh pondok, tapi tokoh-tokoh nu aya dina jero carita teh mibanda karakter anu kuat. Kaopat, kakuatan alur carita. Najan pondok, tapi alur carita tetep kudu ngalinjir, teu meunang ngacakruk sakarepna. Tina alur carita anu alus bakal karasa aya wirahma carita. Upama mun hiji fikmin eusina nyaritakeun ngeunaan tokoh anu keur sedih, bisa jadi anu maca ge ngilu sedih. Siga anu keur lalajo sinetron, aya kalana nu lalajo sok ngilu ceuri. Saatos hidup mikawanah nu kumaha ari fiksi mini, sangkan hidup boga gambaran kumaha bedana antara carpon jeung fiksi mini. Ieu dianggap aya 2 fiksi mini meunang nyetat tina buku antologi fiksi mini Serat Sapamedangan 2016 mangga di tengetan wanguna bandingkeun jeung carpon. Geus kitu baca hidup simple. Judulna Superhero, fikminer Rita Rosita. Tanggal 2 Mei memperingati hari apa? Bu Guru naros. Hardiknas. Raeng narembalan. Rumah sama laweng, anjeunna nyaketan. Teras naros. Cing, cek hidup. Saha pahlawan pendidikan teh? Gentak diwaler. Ceina bu. Kelah, ngaguruh kunu seserian. Kabeh panonojo ka kuring. Bu Guru olohok. Dina gumuruhna kelas, pamen teu ceina kumalangkang. Mun teu aya ceina, biheung bisa sakola. Saprak apa ngantunkeun, harita kuring can sakola. Hirup walurat, puguh taya di tanggalna. Emak henteu didamel, bisa dahar geges untung. Ceina nu kakara asup SMA, kapaksa teu diteraskeun. Diudag ku pangabutuh anjeunna icalan. Sayuran disimpen dina nyiru, di tilaman boboko gede jang wadah dagangeun anu liana. Teras ngurilingan perumbari gogorowokan. Yur sayur, sonten ade dengengan. Lami-lami dagangan nganggo roda, didorong. Saprak anjeunna icalan, emak teu repot teuing. Adi-adina bisa sakola, malahan ceani dugikeun ka kuliah. Teras ayeuna damel di bank, kuring ayeuna geus SMP, sasatma meunang ceina.
Judul Poe Salasa Fikminer Ramli Agam. Geus taunan ngalanggan meuli tarigu ka toko Jaya teh. Ti jaman apa aya keneh. Ti mangsa sok nunutur apa balanja tarigu. Nu maneh markiran di toko Jaya teh Mas Joko. Salila tepung jeung Mas Joko sok angger nyaritana. Pajah mun poe Salasa mah bebenangan ladang markiran teh tara nyumpuran ke setoran. Duka kunaon salami markiran di dieu minggang dinten Salasa mah sok tekor wae. Pok kitu jeung kitu we dongengna teh ngeunaan unggal poe Salasa nu meh sepi nu parkir di eta ruko. Kadienakeun kuring arang panggih jeung manehna. Da ayeuna mah geus aya pagawe khusus urah balanja tarigu. Basa hiji waktu kuring anu balanja kasampak teh tukang parkirna lain Mas Joko. Ari Mas Joko ka mana? Cekeng kanu boga toko tarigu. Mas Joko mah geus maot poe Salasa kamari, cek manehna. Mangga di baca deui contoh tina fiksi mini nu nembe didugikeun lajeng dibandingkeun sareng carpon anu parantos ku hideuk baca. Sakitu heula dinten ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosana. Hapunten bilih aya cariosan anu kirang berenang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.